urang teh kan butuh kesehatan, panas eta mah kan teu bagus. Gorenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro, panasna jahanam teh sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dan di majelis. Ye, di majelis mah panas ge lah sakedeung. Sakedeung di majelis makin eta. Tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas cenah ieu. Teu mah di ASEAN ge panas bae. Panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, manteng ka Gusti Allah. Urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas, teu ngarasa. Panas mah panas bae alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang, ieu kesang teh jadi saksi. Engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina. Masya Allah saha nu kituna. Masya Allah masya Allah. Kos nyana bae. Boro-boro maca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae. Kagara ge dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Make AC atau make kipas. Geus ngeunaheun jasa. Kopi aya. Ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran. Wal Quran lagi min kalam Zainal Sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak. Ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat. Ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat. Ngobrol sia berjam-jam kuat, main catur sia berjam-jam ge kuat. Sababar ajang sia kuat. Coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok. Carekan awak urang. Bawakeun golok kieu, golok kieu. Golok kieu, golok kieu. Katarangkeun ieu ku aing ieu. Lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah. Tah karak mun bisa nyarekan awak. Hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terenggeus anta mah tuh. Tamat tak majikan amal kebal deui sadaqallah ye. Atuh kalau tu birabbin nas. Tu birabbin nas. Majikan ngadegekeun we. Ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka. Geus talar tah mah. Misalnya wasal khannas alladzi wasbi sudur min jinnati wa sadaqatu bener. Teu jauh disangkaan kula. Atuh naon hartina teh kopi ka. Kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia. Geus porosotkeun calana. Cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun. Aduh loba omong. Bisa aya polisi. Kayak orang ditangkap deh. Oh kan. Untung nama. Masya Allah kari. Awak tuh pernah diperjuangkan ku urang. Perjuangkan nafsu urang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Kayak itu bakal ngeunah. Bakal ngeunah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh. Geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qadaan ge seserian. Qadaan Allahu akbar. Aya anak deuk Allah mahdinina kan kieu, ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh, anak dah ngintip deui ongko. Mah, Bapak kok salatnya begini? Tah aja teu nalangsa
lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurik ka dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus ka dinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman taala ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek yang sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek angin Allahumma sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicerekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan mentek ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu wayah salat ka masjid Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana wayah salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna ngadalilnya na di masjid ka Allah di dieu ka Allah sarua bae ka Allah tah ya iya biang munafik anu kos kieu ye ka masjid bab teh boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena masyaallah
engke kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus didaekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abahna ayo, dek ngomong naon, geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleu sehari-harina. Ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu, ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali, ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak di kholwah. Hari kamu ngabageun keneh bae mah. Besina ge ieu mah besi ulil. Ulil absor, ulil. Ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna. Wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas, jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh bajar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan aya menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik. Sial siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak gitu ini aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui bang sia deuk balik apa deuk cicing we deui balik lah. Geus atulah ikos kitu mah ulah tawaran. Allah. Tah nar jahannam asyaddu harra. Kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun. Lamun nyana jarahun bahwa neraka jahannam leuwih sangat panas, leuwih dahsyat panas, leuwih pohara panasna. Mata khalafu moal katinggaleun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun maneh pasti berangkat. Pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat. Kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang. Mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank. Moal kajeun ku kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank. Nah, lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jang moal ngabohong. Mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jam moal bohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun. Mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceulina ge geus lain ceuli pengajian. Jangan mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajeun geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae. Tah lamun urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai.
Ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah, anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kaje dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awal sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah. Ngadengekeun ge mana bisa ngomong doang. Ngomong deui sia, ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajeun geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ieu ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Jengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya awak. Awas sia ku aing dipeupeuh ku kayu Golkar sia ku aing. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang. Nu mentak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah isia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia yang dizarahan. Ya yang dijarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun pae ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu pelit, apa pelit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate, bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi, Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Teh Habib kan itu mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara ti jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai beusi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus geura ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak eta Imam Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli. Ieu di tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masyaallah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Mantat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh. Zarah kadinya ku hebat-hebat na karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun
lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu tadi nah teh. Assalamualaikum ya Badawi surga beres encan ingkah. Hei Saroni, masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu. Sakian lamun dikak bulu aing mah. Dijawab langsung di dinya. Kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek dihadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Sia ge kan darah langsung dijawab. Eta mah dunia luar tah nu ngajawab eta mah. Gaib luar tah mah. Masya Allah, tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta? Aya nu nanyakeun tah Imam Babatur Imam Syaroni, aya wah hayang nanyakeun. Ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung. Deuk nanyakeun boga amal naon? Jeung boga wiridan naon keur basa hirupna. Aing mah deuk eta bener ditanyakeun. Ziarahnya salam. Tontowi. Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu. Babacaan masarua bae, Quran nasarua, hadis nasarua, zikir nasarua, shalawat nasarua, ikhlaskeun. Langsung dijawab, ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon. Dibejakeun ku jana, siapa baca shalawat pan hayang anu, siapa zikir pan hayang anu. Cek enak geus. Boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun. Urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mah teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Loh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep, sugih, beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah, dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok iya kanu jore. Rupane ora pira rasane bong. Tah, iya kan perasaan. Aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana. Jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa, tapi aya satu perasaan, pandangan batin anu luar biasa. Lah cara mereka ieu teh bisa kitu. Sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud. Tapi pamajikan aing mah jora-jora ge ngahudangkeun. Kaji biasana kaji tahajud hudang, tah mendek tahajud teu penting hudang. Kajen awakna teu hudang enggak asal tana bae hudang. Sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh. Ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot teh ilmu tahlilan atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pan boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng pohara amat neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingeteun kan. Loba
urang boga pamajikan teh lain urusan gelisda, lain urusan hebat, tapi ya semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan gelis. Majikan we disandai gitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, wae jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tidak dicokot deui. Aing isi atuh pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo. Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pemajikan aing tuh? Tungtung nama keturunan bae. Tah, iya. Urang mantek deagan pemajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh kobo ieu jazaa'an bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mah ningang sadaqallahul azim bae mah. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar. Nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin. Tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr. Geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Oh, ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeh. Lain deui kan. Carita obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakanna ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa amr. Kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka.
maka sanajan hobar make caritaan Amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik koreng munafikan mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu ge bener nya salah gitu bener salah mah ulah terus gitu kiai balik siana saya ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kula tara ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadana kudu teu pinter embe sia embe pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh iya mah embe, oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai, ya jodohin deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka fal yabku katsira nah sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu na ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambar aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya mah teu kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiranana. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapanana. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot ye cenah ulah wakan norekat kurang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiranna kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torek
nekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh hah cek Syaroni jual nyana ngahulang bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahulang nyana titah dijual jual kabeh baru siap geus tah siap jual kabeh jual bikeunana geus eueuh kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeunana jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak mun endeup piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan tah eta piceun piceun beres geus ieu Imam Syaroni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kehebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti geus bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teh hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar rambut jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda selain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar eueuh marah
ngaranna bloon ulah tah geus we urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae cicing aja keke pamajikan Kak mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih ya beda ke pamajikan ge beda ka urang urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang menta dipencetan ge ka nyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge jangan sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah iya ya falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun seperti eta lah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin iya kan Kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meureun hamil geus ada kiai ieu teu cager-cager obat oh geus bae atuh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah eta ngai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang di palingan teh beres-beres ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae mualim bisaan jasa cakeun geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dihanteun naon henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh dek maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya dek maling teh sia dek ka mana sia lontar-lontor kadinya dek naik sia ka luhur jalan tukang dek malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia dek maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia dek ka mana maling paling habak ye eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing geus emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti
lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai datang pelukan alhamdulillah kumaha cerita alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul kabalik cenah mun naon karang meuli hulu embe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun ka dinya 2 hulu embe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekerna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona bungruna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus kieu ngobrol teh endahan nawaran tah ceulina cenah ngeunah cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh impuk kira bener beak deh ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibeulahkeun dibalikeun deh cak santri teh beak tabah ujang urang teh nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh silih toel urang teu kebagian cek geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jara di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah 2 urang 2 aduh sepatu geus kikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat arah nasi tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bedas ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaran pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beakun ka abah ieu mah pan si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk dieu teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kudu bebeja ka aing
Tapi kan teu kitu Kiai mah tetep sakiana ke urang tarekat lah. Urang tarekat ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh eueuh deui cek asal teh geng nak wae kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih Kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah. Dan pamim aja dah kira-kira. Udah tenang, nyana enggak rasa bunga kan menang mandat ti Kiai. Ye, paling anu maling anak buah aing kira dah. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sajumah, 2 jumah, 3 jumah nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ge aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan jana bebeja ka kiai. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Ceki Hasan teh, udah enggak usah, ceki nanti sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia jadi anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah Akbar. Biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu ditita teh. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya. Dari bara kos kieu mah. Enggak saya salat Jumat, tapi jak kageng gua mau salat Jumat. Entar sendal biarin lah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial, biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyat pamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cak kiai sia ieu. Eta laon ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Je nu mantap ka Pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ke masjid lagi sendal, asal ke masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gerti bae emang kunaon sendal leungit deui bae kitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula mah kan merean sendal atuh kitu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal. Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah Mekah babarengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ye teh malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke
Sedekah teh masyaallah luar biasa. Bedas sedekah mah. Encan di akhirat, ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah. Nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna. Cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina. Cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim. Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana. Beuh. Inna sholataka sakanul lahum. Lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teusna. Wallahu sami'un, Gusti Allah Maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah Maha uninga. Maha ngarungu, ulah sieun-sieun. Rahmat Allah mah gede. Diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja, aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobat teh tengah haja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna. Ngaranna aja tuh bari nyantai we. 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS. Pak bos boleh nggak saya ikut? Boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak. Oke. Kiainya hebat ya. Kiainya potongan pudoli meureun mah ya. Oke, ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiainya pakai kopiah apa? Aju pakai sorban. Jejak wetes ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, saya turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihate namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Nggak geter-geter wetes. Salahin muludan. Datang ke tempat muludan. Atau kiai kita kan nginjem. Bu sini. Kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya. Dibere ya. Tuh pakai jilbab.
Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut anak diciuman ul bulak balik ibu nyai ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya adalah boh di jero antri jelema nusa salaman tinggal WTS aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena atuh terus we atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh boh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nya teh jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kos kieu cak cenah terus bae dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak ceurik nyana didinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibu nyai sedih ngadengi suami ngomong kos gitu sedih ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui bapak Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek nya teh nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai udah. Ya pakai nyai ceknya nanti. Bagi kasih nggung bayinya nah. Oh untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana. Bah. Datang ke jero kieu. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh. Ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek nya tetep kuda turun bae. Turun di berkat. Berkat. Bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kieu baiknya ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik ieu aing rek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kieu di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mah teh goda kiai
kabablasan sia. Tambah deres kiai itu digoda anak wali. Harus modal si eta. Itu nyala hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknyana mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju beuda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siapa yang Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sauh kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi saya aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah keur carita bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ye ngan abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal HP tuh daripada dicarekan mending berean aya tah sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah guys beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Waalaikumsalam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Waalaikumsalam teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mau benang main naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu
tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager udah mulai gitu nggak panggil neng di mana pabrik emang mah mana jadi kenal itu dah ya tah stack and jeep karena tuh mulai gitu diantarkan ke Assalamualaikum salam iya naon antarkan motor pakai baiknya sudah sin tuh pokoknya malah laki mah pakai baik teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodaqoh babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sodaqoh nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh baheula makan disebutna mahugi sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodaqoh eta ge sodaqoh juring ieu keur carita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sodaqoh alhamdulillah ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mah eta mah urang anu sodaqoh muludan di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sodaqoh mulut teh lain nyokotan sodaqoh nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sodaqoh Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sodaqoh, bedas sodaqoh. Ya Allah, bedas sodaqoh lain. Lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiisen amat eta mayungan sodaqoh urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunyana jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodaqoh bisa katulungan anakku sodaqoh mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodaqoh khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna wa yaqbalu taubata an ibadihi
apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teu narima kana tobatna ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah At-Tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana Ar-Rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin